Hayu ah besti, tuh ayeuna teh orang masaknya, ieu teh keur ngagoreng tahu tuh. Ieu teh minyakna ngabusa tilas ngagoreng endognya besti, bae ieu teh. Tuh ieu teh nya masakna geus sore. Soalna tadi teh geus konvoy heula da Persib jadi juara, bintang 5. Jadi rame di jalan teh besti, muter heula konvoy miluan jeung batur tuh. Jadi di jalan teh macetnya besti, deuk maju teu bisa, mundur teu bisa. Untung we tadi nongton ngaliwat aya pemain Persibna. Tuh jadi geus teu panasaran da geus ditempo mah. Tuh ieu teh nya asak we ieu teh nyaho-nyaho ieu teh deuk masak tahu cabe garam. Tuh kudu diasak bumbuan we ieu teh ku penyedap jeung kaldu jeung gula bodas saeutik. Tuh geus seungit mah asupkeun we si tahuna tah. Tinggal digulah gale we sakedeung dia oge asak tah biasa mun geus asak mah parinkeun kana wadah beureum ieu teh tuh tingali. Tah geuningan besti ngeunah ieu teh lada. Tuh hayu ah besti nuhun. Tos nongton video